Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda dina jejer carios Cinta Ditolak Dukun Bertindak bagian ke-24. Hanca nu kakantun dinten kamari teh tos dugi gerentes Neng Sari asa boga babaturan cenah di Cisalak teh nyaeta Lisa cenah magering mata sakola mata kuliahna eureun teh. Mangga urang kawitan mitra baraya dulur-dulur salam dunya. Maranco-manco. Geus kitu geus ngagereneng naha teh kedal we atuh ka salakina. Ayeuna mah pan Kosim teh salakina. Kang, abdi ayeuna tos 7 sasi langkung ieu kandungan teh sutun inyi. Alhamdulillah atuh nya. Ari geus ereh maju ka 8 meureunannya. Muhun Kang, urang tere boga nya tere gaduh murang kalih atuh ke. Tah biasa ngobrol-obrol gitu nya. Bener abah iya ge bapak ge tereh incuan ya Bu tereh boga incu Bu. Wah, baru ngahnya keluarga Bapak Abidin teh. Cing laleos weh atuh da waktuna geus lewat isya. Geus lah ngobrol boh gitunya panjang lebar gitu. Tapi di kamar jol asup weh arasup geus karalamar ngarampi. Terus pek teh Neng Sari kasalakina ngomong pokna teh Kang, Cisalak teh akang teh geuning orang Cisalak. Abi teh kapungkur nya sanes kapungkur ti payun. Aya rerencangan nu kuliah sareng abi. Wah, jalmina mah jalmi gaduh gitunya. Pang beungharna cenah di lemur eta teh. Malahan mah sagala ieu gitulah geulis gitu. Pangawakan sae rambutna ge nya pokona mah ari jalmi aya mah kitu nya. kumaha gitu. Neng Sari Ri ngarikeun anu ditungtung rek sasmanya nya rek sara. Jadi Sari kumaha kitu Sari. Mamah we kitu nya mitra ame pantes ulah nyebut ngaran atuh geus kawin. Kumaha kitu mah. Nya muhun kitu abi teh asa gaduh rerencangan. Orang Cisalak namina teh Lisa. Gebeg teh atuh mitra Kosim ngagebeg keur mah di bejaan gering tamah ngaranna Neng Lisa. Atuh ngagebeg. Naha akang ngahuleng. Henteu. Da loba atuh meureunnan ngaran Lisa teh. Di heuda sidik ngaran di lemur. Pasukan we atuh mana-mana nawian akang uninga ka nu namina eta. Duka akang kirang terang. Ya kirang terang lah akang. Terus ya tong ngobrol tepat bukukeun we. Sanes iraha irah mah abi hoyong ngalongok, hoyong ninggal. Yang kewe lah pamitos waktos kumaha atuh da ieu gede we ieu patuangan kumaha. Aur di jalana.
Nyanya bade 8 sasi pageto teh ieu teh. Rencana carita mitra geus bulan alaeun we kitu nya. Bulan alaeun weh Neng Sari teh usaha jalan noko malahan mah kabeuli ayeuna mah toko teh gawe di toko emas geus eureun, geus heubeul eureun. Aya 2-3 bulan kawin teh muka toko teh malahan mah ayeuna toko kencangna heuh dibantu ongge ku Pa Bidin boh modalna boh naon da lumayan oge Pa Bidin ge pangsiunan si ibuna sarua gitu nya pangsiunan pagawe nagri gitu jeung boga bekel jeung boga sesa boga teuneun gitulah boga tabungan masa tua. Jadi dimangpaatkeun atuh dipake usaha nya eta dibeli kontrakan teh di jieun toko malahan mah ditambahan rada lega. Jadi we muka toko kosim teh maju teu kakocapkeun bulan alaeun pamajikanana teh geus jarang ka toko di toko kosim jeung pagawe duaan maronok aya tempat sare biasa digegenah gitu nya tokona teh mitra dipersingkat we kitu nya ame teu bulak-balik wae tah geus kitu toko jalan wah malahan mah grosir nokona ge malahan toko leutik-leutik mareuli ka maranehna balanja teh masa heula mitra sedap. Urang teraskeun deui kocapkeun pamajikanna geus nincak kana waktuna ngalahirkeun Neng Sari teh nya. Neng Sari geus ngalahirkeun budakna ngalahirkeunna di rumah sakit gitu di bidan gitulah geus modern nya geus rada modern di bidan di kota mah kitu nya. Geus weh kacaritakeun geus lahiran salamet tur salamet lancar budakna lalaki. Budakna lalaki geus lahiran kitu nya biasa kitu nya syukuran boh naon kitu lah. Rencangna sarita geus 40 poe usaha beuki maju wah kosim alus wisitna mah usaha jalan toko pagawe nambahan kendaraan tina hiji jadi 2 da teu ka loba anu teu kakirim cenah barang jang ka toko-toko di toko laleutik nu di Lemuran Losir maju kosim teh usahana malahan mah boga mobil pribadi sagala mobil mewah gitu nya geus teu motor deui ayeuna mah mobil kosim. Rai poe beuki poe ka poe kaliwat tuluy kaliwat minggu bulan nepikeun ka satauna kosim geus rumah tangga budak geus maju ka 3 bulan kitu nya mitra 5 bulan we gitulah meujeuhna masih keneh diurus ku induk. Kang ieu Budak teh diaranan Elias da menang ngaranan Kosim. Jadi di ieuna teh Elias ngaranna teh Muhammad Elias. Ameh ieu padahal hatena manehna henteu ngaleungitkeun antara Lisa jeung Elias cenah kitu na panah hate
Kosim eta mah teu dipokeun ka pamajikanna mah. Kang, ieu Elias geus pinter ayeuna mah tos pinter Kang. Nya alhamdulillah sehat. Yeuh iraha urang ka lemur atuh ka lemur akang ka Cinangka bari sugan atuh aya nu uningaeun ka nu namina Lisa rerencangan abi pilih kitu da teu aya kabar teu aya berita anjeunna ge ka abdi tos putus kontak. Ya kedui we atuh nyi eneng lah. Eta mah hampura mitranya Pak Mul teh apal. Kewe mah lah geus rada nyaose lebar atuh balanya majeunna keur alus toko keur majeunna ieu. Kayak budak geus sataun atuh. Ari akang meuni heubeul-heubeul teuing emang teh akang deui teu emut ka abah boh ka emak di lemur. Oh nya komo we atuh. Oke atulah urang pikiran heula, urang atur heula rancanana ira-ira ka dituna. Geus atuh mitra, tos kitu teh nya waktuna pareureum nya. Istirahat weh geus we. Malahan mah budak geus lahiran geus itu budak lah mun ieu teh mah karasa bahagia we kitu Kosim. Ngan anger ari Kalisa mah ngarasa gede dosa gitu nya. Cag heula urang tuna heula caritana Kosim. Urang carioskeun heula anu di lemur. Anu di lemur nyaeta keluarga Pak Haji Hasan, katut Neng Lisa, katut Ammu Rokayah jeung Neng Dewi. Urang nyaritakeun keluarga heula Pak Hasan, Haji Hasan. Lisa beuki dieu beuki berak, beuki ayaan deui dagingan, aya deui geus aya deui maju deui kasehat kitu nya. Kasehat, awakna lingsig deui. Geus lingsig deui, geus rek aya dageung geus lingsig deui, buuk geus arek alus deui ngan teu ayeuna mah istilahna mah normal, teu dibeureuman teu ditu. Jadi kahirupanna di kampung bener nguruh jeung kolot we kitu. Ngan ka Kosim poho weh ayeuna mah geus bener-bener poho, malahan mah geus boro-boro rasa kitu nya. Beungeut oge rarasaanna mah geus dipohokeun, geus we dibuang jauh ke laut cenah mitra bari ayeuna mah cenah ieu. Ayeuna mah manehna ibadahna bener-bener soson-soson, bener-bener kanu ibadahna jeung Dewi jeung adina. Keluarga istilahna mah saheula balik deui ka awal kitu nya, kaayaan teu alaman kaserang ku kasakit. Haji Hasan ayeuna mah geus teu loba pikiran, nongkoan geus maju ka kolot, sawah, istilahna mah jang tinggal heuy bagikeun jang anak kok bagi geus dibagi-bagi, geus dibagi dua ku duaan. Tapi sapanjang hirup mah keun we cenah heula, tapi da geus dibagikeun mah. Mitra kocapkeun we kitu nya keluarga Lisa pribadi geus sehat deui, jag-jag deui. Ayeuna mah manehna geus
babalik pikir sagalana tapi henteu goreng ka keluarga Bah Atang jeung Matiti nya ka kolot Kosim da geus naon istilah nama geus silih hampura gitu jeung ongkohan mung sampeikeun mun teu gagabah jeung gariha piomong picacapekeun batur atau kumaha teh mah nya geus teu ieu dijaga we sagalana ayeuna mah. Jadi mun ieu mah malahan mah ngahonor Neng Lisa mah di SD gitu nya. Cag gue mitra keluarga Haji Husein dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman. Damai gitu nya tentrem we gitu. Sarua dengan keluarga ayeuna mah keluarga Bah Atang anu ditamelarkeun ku si Kosim. Geus sarek sataun leuwih si Kosim teu daek ka imah, teu daek balik, teu daek nepungan kolot. Makna nah ari budak urangnya euy kawas nu teu boga pikiran. Heueuh nyeta teu inget lebaran eueuh ka dieu balik. Ieu geus rek deui nepi deui rek kalebaran. Eueuh ngelawal nah kumaha pipikiranana nya. Cager di kitu atawa bisi we palias teuing tong kadinya mikirna pan kawin jeung orang ditu. Ari kitu nama ngan meuni eueuh beja we jeung carita. Mitra kocapkeun bulan minggu ka minggu bulan ka bulan tahun ka tahun kocapkeun we geus 2 tahun budakna geus bisa leumpang ayeuna mah malahan mah geus meujeuhna lah geus capetang geus leumpang gitu kira-kira umur kurang lebih gitu nya geus memeujeuhna leumpang geus meujeuhna bakal ditu beuyeum geus bisa ngomong heuh diajar ngomong gitu geus ieu. Usaha Kosim jalan. Kang, Pok Neng Sari. ari akang kumaha pipikiran nya emutan akang kumaha? Hampura mitranya wah baliut. Emutan akang kumaha? Nya kumaha kitu mah. Teu emut ka lemur, ka abah, ka emak sugan. Emut sidikan akang oge ari ieu teh hayang ka ditu ka lemur ah. Hayang ka lemur. Irahanya atuh. Ke orang ieu da geus ieu bae da ayeuna mah pagawe geus ngararti. Geus bisa dipercaya komo si Osid mah geus nyekel duit manehna mah geus kumanehna. Boh datang barang boh kaluar barang teh geus bisa we manehna mah dipercaya. Mitra kocapkeun di hiji mangsa aya waktu anu senggah. Istilahna mah aya rada rineh gitu nya. Ngarineh-rineh we kitu dari toko mah tutup mah moal cenah da aya nu digarawe. Kocapkeun budak geus maju ka gede malahan mah geus maju ka 2 tahun budak Kosim. Beuki dieu beuki ieu tah. Aya we garentes jeung aya waktu nu bisa init ka lemur, arek ka lemur. Nepungan indung bapana. Da boga mobil ayeuna mah kendaraan. Mah
Urang kalemur teh ya yuk ah. Cek Kosim. Hayu ayah. Jadi ayah nama ngayahkeun budak. Jadi ameh henteu kaciriting ti lemurna cenah salaki aing. Hayu ya cenah arek bade iraha. Urang ieu we atuh. Sabtu isuk lah enak kan Jumaah kagok. Isuk we Sabtu kajian monok ditu malam Minggu sapeuting. Hayu nya Elias da ngesideng ayeuna mah da teu ieu teuing teu rewel. Oh gitu ah kan kitu arek ah. Urang kaditu. Urang kalemur. Mitra kakocap-kocapkeun di poe Sabtu. Di poe Sabtu teh geus tatan-tatan geus bebeja ka inung bapana ka Pak Bidin, ka Aisyah, Bu Aisyah. Rek nepungan heula kolot cenah geus heubeul pisan. Lain deui nya geus pisan dia mah heubeulna teu panggih. Teu nepungan. Ya alhamdulillah sararehat gitu kolotna mah dina carita ka tukang teh. Gancangna carita geus persediaan siap ini arek ka ngajugjug ka Bandung. Di Jakarta mawa mobil sorangan. Budak jeung indungna heudilahun itu nya. Da can boga pambantu tapi cucu mah pembantu di imah. Duaan tiluan katut budak. Budak dilahun. Budak Kosim nyetir. Atuh geus uluk saenan teh geus pamitan kan jadi kolot mah braweh Mariang. Babawaan sacukupna pakaian boh oleh-oleh kitu nya boroeun. Arinit ka lemur ka Cisalak. Da geus aya waktu harita jalan tol ngancan aya pada leunyi nu langsung rek pijil Padalarang masuk. Tah kocapkeun di jalan lancar. Salamet nepi ka tujuan ka lemurna. Kang resepnya di lemur metu tinggal pemandangan menis katinggalna teh pibetaheun. Oh kieu we nyi eta mah ari di Punten nya mitra. Si keneh balelo wae. Ayah di pakampungan mah meuni resep kieu tinggal tuh tatangkalan boh sawahnya. nya kitu atuh dari di kampung mah di desa mah kieu kayanana. Bahagia we kacirina teh Kosim jeung Neng Sari teh nya. Kocapkeun geus nepi ka lemur. Anjog mobil ka beh kiduleun jalan anu rek ka imah Kosim. Simpen da teu asup ka gang ka imah Kosim teh. Ka disimpen di beh kidul. Atuh rame ear salalemur Kosim balik sukses cenah sukses boga pamajikan halus. Jeung Neng Lisa mah emang jauh kitu nya. Geulis kana Neng Lisa lamun ceuk geulis teh mah ngan ieu cinta sajatina meureun Kosim ka Neng Sari. Kocapkeun gujrud pabeja-beja heula gampangnya beja mah geuningan tatalepana teh. Nya ka emper-emper ka heuh ka ieu kadengeun ku Neng Lisa. Kosim balik jeung geus boga budak
hingga pamajikan ayeuna atuh rada nyeredet hatena kasuat-suat deui keur waktu harita manehna bungku mela atawa heung mela kan kasih kosim tapi da geus kuduna kitu geus rada kanel geus kanel kanu ibadah kanu nanaon manehna ge narimakeun geus teu dipermasalahkeun teu nepungan oge malahan maah keur naon nepungan bae geus mah geus cenah kitu nya dina hatena ceuk Neng Lisa ngucapkeun kosim teh geus diimah kitu nya wah biasa we kitu resep kitu atau malahan mah dicarekan heula ku si abahna sia mah kawa kakolot teh kawas naon we kosim untung we teu nyaho digering teu nyaho dicager kolot maneh mah cul we nya teu bah hampura bah sidik kieu oh atuh ke mah mun bisa mah oi atuh ada longokan ka dieu ke mah teuneunnan handphone di dieu HP ame aya nanaon teh kanten ngontek engke ka abi Tak kitu we atuh ya, mending kitu we. Ieu meser HP we simpen di dieu hiji, janten gampil aya nanaon teh. Mitra si Bopeng ayeuna urang caritakeun heula nyampeurkeun da beja aya beja kosim Bali atuh si Bopeng TCS-na guragiru nyampeurkeun Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Jang Bopeng Ade Peng kabeneran oi selain si balik aya kosim balik wah nya abi ge apal teu batur we balik batak ka dieu ana Peng sili gabrug mitra CS teh itunya heuh batur balad seperjuangan keur susah Bopeng masih keneh we lelengohan heuh can rumah tangga nya atuh gunung catur gitu ngarobrol udu dopiah kitu we ngaler ngidul bra nanti kocapkeun panci teu karasa singkatna carita geus sareureuk budak alah sareureuk budak jam 8 kaditulah jam 7:30 geus we atunya si Bopeng geus panggih malahan mah dikeupelan duit ku si kosim teh bere udud geus kecapkeun peuting harampi kitunya da kamar kosim rapi heuh dilarapi ku indungna Neng Sari tumandi mah gedong heuh ka imah bilik duduk jendela kitunya teu ngarumah saahkeun bae da kieu kaya geus kieu buktina sidik bener-bener bogoh pada bogoh kocapkeun isukna beurang rai beurang bahasan oge ngadenge kosim aya teu daek nyampeurkeun keun we geus nu geus mah geus moal dikodekan deui ngadon kasuat-suat cenah pokna teh kitu atuh teu kaieukeun naon teh rek geus sapeting monok teh sekitar pukul 10-an beurang kosim jeung pamajikanana teh arek marulang deui ka Jakarta katut budak atuh pamitan ka indung bapa nyimpenan mekelan HP neuneun HP
cinit-nit teh kitunya da can aya Android bareto mah waktu harita itu can aya Android can aya ieu BlackBerry can masih keneh cinet-net gitu cinit-nit deuneunan HP beral atuh Mariang Kosim mamajikan katut budakna diais ku Kosim asa bangga heuh gitu tidak pamajikan teu goreng-goreng teuing teu jauh beda saeutik jeung Neng Lisa kalau mobil sorangan lak we atuh kana mobil saong we budak dipikeun heula ka pamajikanana sake nararae kocapkeun maju balik maju di jalan Heuh mitra waktosna ka Bojong Saeb hapunten nu kasuhun ieu dina jejer cariyos cinta ditolak dukun bertindak urang tunah heula dinten ayeuna dina bagian ka-24 anjing urang teraskeun deui dina bagian ka-25 sakitu nu kahatur ti simkuring punten nu kasuhun kasadayana tong hilap ka saudara-saudara baraya dulur mitra salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul Kang Gugun sakitu nu kahatur ti simkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.